Kamarana baru datanya. Wayah gini belum kesini baru daftar dihaja-hajakeun apa gua aya badamikeun indung teh lah aya kemana hararesa teh barudak. Kamari teh geus dibadamian teh ka dieu cek teh. Kira-kira burit ka dari barudak teh teh pisan aya wae geuning teh beunang di papadonan barudak mah hararese Lain anu ku si emak naon ngadekan ka imah. Buah-buah arek pembagian warisan gitu. Ayeuna mah daripada teu kabagian warisan ku sabab telat di tangan selain mah kayak mah juga nya pembagian warisan kabagian hektar liang ini alus mah pada gede belutna mabon mah tapi urang teh boga urakna euy ketang si Upi bogaeun alus si Upi mah urakna euy langeulah si Upina Astagfirullahaladzim. Ayeuna teh poho kalah kasarean Gusti aku. Si imah teh ngajak ngumpul di imah teh. Buah-buah dibagi warisan teh ya. Dijual ku kami mah kado teh. Sugan kabagian nu gede. Jadi dieu kokolotna. Danglah ka imah sing ngadagoan. Kamarana werdak teh ngasurit kieu areueuh wae nya Gusti nu agung dipakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tak geuning ya pa dieu ya pajer aya. Damang. Alhamdulillah. Mana ri Opi? Di jalan. Assalamualaikum. Salam. Ya pa dieu bager. Ya ada para teh tadi. Tuh, punten mak, tadi teh sakotak teh kagok. Beres maculna. Alhamdulillah. Syukur atuh beres mah alhamdulillah sok. Sarani kana cara heula tuh. Mangga. Komo cai. Cai hausnya. Haus aduh. Nya kela atuh nyokot cai. Sok cara heula. Sarape karunya. Allahu akbar sok. Sari cai sok. Ya, mangga. Kumaha ke lanceuk anu sawa itu parat? Alhamdulillah Ki Adi. Aduh, Mas. 3 kotak lah. Oh. Lumayan. Da anu di dieu ge sarua sakotak deui teh lanceuk. Keun syukur. Urang buka waris enggak mah? Tah, kumaha cenah arek naon ieu dikumpulkeun di dieu? Nya arek buka waris. Rek buka waris ngarah jongjon emak capek mah teh ngurus kolot ieu teh. Umur geus ngurangan, tenaga geus ngurangan. Rek bagi waris ayeuna teh ka barudak ka haridek teh sing bisa mawa ananya ade. Kudu jalan anu bener dibagi waris teh ulah dikaritu ka dieu keun dibere jimat ku kolot teh nya. Mangpaatkeun dunya akhirat kade sing jadi jimat eta teh nya. Ulah hayang buru-buru ngajual dibere waris kolot teh, heeh. Sing bener-bener ngamangpaatkeun anak ngelolahna keur masa depan hidup. Indung geus eueuh pan aya gagantina hidup. Didoakeun sing panjang umur garda milik. Indung mah geus maju kolot geus tereh di ruang indung mah. Nah itu nyajana. Warisan teh dibagian kumaha warisan. Wari ukur lah eta warisan. Wah, ini kan itu. itu mah juga si Upi jeung si Opi Ya, gawe warisanana. urang teu kabagian warisan euy aha aku punya ide Tah kitu we nya. Hanca kadek sing garabe sing balanernya aranggeuskeun nya. Mage isuk bareng galong mau kaditu ka sawah isuk mah. Rada berangan beureun meusan mah. Nyatunya ka ditulang nulikeun lah hanca ka sakotak deui. Nya. Tiga di itu Jung. aya teangan. Jung sing bareresnya. Ieu tuh. Jung aranggeuskeun we Jung. Ya, assalamualaikum. si Wiwi pagoyan teh sare jeung sare ayeuna ah didinya kana ganggu eueuh habusan pisan teh sopan ka urang ngaganggu maneh terus ada si Upi jeung si Opi kayak bagi warisan mana ya ide tuh ari urang mah ari ide mah loba tinggal titah jual ke urang mah sinanyian sertifikat sare ya ide tuh loba suguhan ide mah tinggal jual we taneuhna titah jailana si Upi jeung si Opi enak
hayang juga batu nyewa muning mang jae. Ada tuh kudu papasulan sorangan. Cewek menurut saya milik nyewa muning. Jadi kalau orang mah ya panggilan alam dia itu yang BAB Sama bodoh sare pagawean teh. nya naon deui atuh kieu hirup manusia mah. Ya tuh teulah ka sawah. Wajib. Ya mending nuturkeun awas yang Siap, siap. Pi. Ini biar urang. Aduh, kemana ngaganggu orang kerja we. Naon? Lah. Jangan awal teman teh juga ngabagi warisan. Da maneh mah apal wae urang mah apal tisah eta maneh eta. Dengekeun. Anjir, jadi kumaha? Geus saya sawah ieu mah ku urang beuli. Atuh sok nanaon teh sawah sakieu dibeli urang ge boga ieu atuh hayang boga sawah kaos batur. Sawah sakieu rek dibeli. Privat dijual ka urang. Nya maknya Bener. tapi heueuh si Opik teh bisa ngajaga amanah si kolot sawah sakieu rek dijual. Asli teh teh Asli. dijual sabaraha cenah? Euing tah si opikna. Yang mama 10 miliar. Tuh dirinya balik urang lah. Wow. Orang teh mau arek dijadikeun perum ka hiji ngajaga amanah ti kolot, kadua arek dijadikeun perum. Dirinya mah teu beunang ku duit euy. Tuh duit sakitu mah. Kayak ieu gede anjikeun perum pan loba nu nyewa sabulan kagentian duit sakitu mah. Urang ka ditu lah. Ejig lah urang bereskeun gawe. Mana sih mate? Oh ek nganteran, tapi wae. Latah Ieu. naon deui teu kaop urang keur sare keur gawe ngaganggu we wat. Penting teu? Oh, ek naon? Teh sawah sakieu tik kurang beli lah. Ayo di dinya saos sakieu atuh jang naon. Si opik geus dibeli, dibeli ku urang. Maknya Bener. eta si Upi teu bisa ngajaga amanah pisan. Ya adi nya teu bisa ngajaga amanah. Apa sagede kieuna keur lehoan. Kelai lah ona. Terus kumaha ieu na? Sabaraha si Upi ngajualna? Euy, bikin nama 20 miliar. Eleh ku duitna si eta mah. Aing teu ngarti pikiranna. Teu bisa ngajaga amanah pisan. Kumaha lamun si emak apal dijual kitu pasti kecewa. Bang, mana seberapa kotak eta kabagian? Teu sapira urang mah. Kur 2 kotak. Kira aku ek dibeli ku di dinya. Di situ percaya mah teh masih upina. Aduh. Kenapa? Teu bisa ngajaga amanah pisan si eta mah. Wang peang kagok. Si Opik yang si Opik uang dia udah makan benang tapi nyaan ya. Padahal mah eta teh bohong. Ada pula. Si Wiwi ka mana nya euy? Modal we pagaweana teh. Teh heula aya nu gelut. Kade ya sia. Aya naon? Cenah bejana mana ek ngajual warisan nu ti emak. Sugane deui nya pan si aja rek dijual cenah warisan ti emak. Kalau ngabalikeun wae ka lancuk teh sia teh. Teu meunang di amanahan ti emak eta teh aya maneh. Naon ieu? Aya maneh naon ieu? Balik maneh teh. Naon ieu teh? Ieu mah sana dinya naon eta jeung mau perengos ka di dieu. Rek gelut-gelut. Ayo gelut nanti dia ngomong. Naon ka dieu? Naon sok? Oh ka dieu. Naon ieu? Sok. Sok. Naon ieu? Hai. Jadi si Opik eta si Opik gelut ulah adu udah makan. Oh, Nah, ini si Wiwi yang namanya kieu. Terus aja. Aja nih kita main aja. Terus aja.
Aja. Aja. Gelut. Tahu tadi. Sudah naon itu dulu teh. Urang si Upi. Urang masih optik. Optik. Langsung optik. Ayo ajar Pik. Gua. Optik. Optik. Terima kakak urang nyuruh gendang. Kata aja orangnya. Katanya. Aya naon sebenarnya Jang? Tah kieu mah, tah siki adik ngajual warisan nanti emak. Kuku siki lanceuk ngajual warisan. Pingkeun heula ieu nah, ieu amanah teu dicarekel cek indung kamari kumaha kudu bisa ngajaga warisan ti kalau teh jimat ulah aya ngajual acan ge acan indung hilang geus rek dijual bener ya Ayo mah kieu. Tadi dia mah henteu tah siki adik. Kupingkeun lamun kira-kira sakira dijual moal dibagikeun nek dikedut deui. Lamun Sok sakira ngajual abdi mah tah siki lanceuk ngajual kasih Haji Mumuy. mana Haji Mumuy teh? Sok ayeuna mah urang minta dihampura, salah sahiji urang nu salah, urang sida benerkeun sok. Geus ulah hayang ngajual warisan, sok minta Dari kamu teh salah atuh. Si Haji Mumuy na teh heula. Haji Mumuy teh ngalajung ku salah urang, bener rek ngajual warisan ieu. Momoy. Kadieu. Naon? Aya Haji Mumuy. Bang yang ka dieu geuat. Sok diuk. Yuk. Sok diuk ke dieu. Naon? Iya budak emak nyarek ngajual warisan ka Haji Mumuy. Tuh. Hai, diri. Itu Hari dia ngajual. Nah, aduh, tah Kalau ngadu makan batur. Ulah hayang ngadu makan batur goreng gitu gawe teh. ulah yang ngadu makan batur. ai didinya. Eh, Salah Bener, wae. anak tante sugante nya rek dijual. Berenang kumarek dicokot deui ya barisanana. Harah naon digituan. Harah naon. Ngajeblak di dieu. Lain Dulu ka jeung adik. seserian. Iya. Hayang kieu jeung kieu nya tungtung eta parasa dulu jeung dulur hayang ngadu makan Haji Mumuy mah nya. Duka. Tuh. Ai didinya duka. Duka. Atuh nu ningali nu gelut mah. Nah, sok salah wae. Lain resep sieun bisi kumaha onam. Saya urang naik balik. Kita ke mana eta? Ikuti terus keseruan kami di channel Kenal Pendi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kenal Pendi, mantap. Tiris guys.